Aya naon euy rame di Sodong? Tuh, ayah bupati, bapak bupati. Oh, kontes Japati. Astagfirullahaladzim. Nya euy nama reasa toge di kontes-kontes aya domba ning dikonteskeun. Kumajuna zaman ayeuna mah euy. Ayam dikonteskeun. Eta hayam pelung ning kongkorongna teh. Wah, palambat-lambat gitu tah. Sing nutug nu alus teh hayam pelung tapi si anyur cenah nu alus teh hayam pelung teh euy. Ai kitu ai ieu Japati nu kumaha cenah? Yuh, Abah. Itu ayah bupati di terminal. Oh, nu terkenal. Nya. Oh, jadi Japati nu terkenalnya. Terkenal meureun nanti lain-lain Japati nu cara diurang anu barudak anu sok maukan. Riweuh deui. Nu sok kana pare gitu nyorok cok nu kitu. Ning diurang ge loba kacapi naon Japati dina ieu euy. Dina suhunan nu kitu Japati nu kitu lain. Lain, Abah. Ayah bapak bupati di terminal. Tuh ngahadiran Minangkala. Oh, anu luar biasanya. Aduh, jadi Japati luar biasa ieu mah nya. Jadi pasti aya di konteskeun mah luar biasa, jadi luar tina biasa, aya biasa nama di urangnya. Japati teh kitu we ukur maukan pare meureunna nya. Ai ieu mah lain meureunna nya. Luar biasa mah jadi duka kumaha tah luar biasa jadi luar tina biasa ieu mah. Sugan luar biasa kumaha cenah. Yo, Abah, bupati teh ngahadiran Milangkala di terminal. Jadi desa urang teh ini asa dihormat. Oh, anu nutugna tepat. Sok nempo sih ya, Abah oge. Jadi nyeun kitunya, nyeun kotak badag. Eta teh luhur teh Japati teh nutugna teh mah dipluk cenah kas kitu. Nya memang luar biasa eta mah Japati. Kelepek eta teh. Nya Japati kelepek aya mah atuh ai maneh resep kana Japati mun urang nempo ka ditu aya resep mah. Ah iya geus mal balik nyarita jeung anu saliwang mah. Geus mal bener dibawa nyarita kitu ki oge. Lain cenah euy aya eta kontes kelepek Japati ada arang di urang mah euy. Ngan juga nama hujan kieu mah euy maju kitu mun kontes kelepek Japati di ditu tuh.